Salam Jumaah, salam Merdeka, salam Independen. Kamari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias anu akrab dipanggil Kang Emil dipariksa ku Polda Jabar. Patali jeung kerumunan di Mega Bendung anu dihadiran ku Ketua FPI Habib Rizik. Sabada dipariksa polisi, Kang Emil jarita ka media, ka pers, nah kepala daerah anu lokasina eh, jadi tempat Bandara Soekarno-Hatta entah diperiksa ku polisi. Nah ukur Gubernur Jawa Barat jeung Gubernur DKI Anies Baswedan. Nah ari Gubernur Banten jeung Wali Kota Tangerang teu kasar nama meureunan kieu lah. Nah hukum bet diskriminatif. Nah polisi diskriminatif untuk meriksa Gubernur Banten jeung Wali Kota Tangerang. Kawasna wae Kang Emil teh lali lur. Ari Bandara Soekarno-Hatta teh kaasup lokasi strategis sarana vital. Pengelolaanana jeung tanggung jawabna diatur dumasar kana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 ngeunaan penerbangan. Pasal 200 nyebutkeun tanggung jawabna teh aya di pemerintah pusat dina hal ieu mah di Kementerian Perhubungan anu boga regulasina. Atuh pengelolaanana aya dina tanggung jawab pengelola bandara nyaeta otoritasna teh di PT Angkasa Pura II. Kitu numutkeun pasal 203 bisa diilikan dina Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 ngeunaan penerbangan. Jadi lur sok sanajan Bandara Soekarno-Hatta lokasina aya di Kota Tangerang jeung di Provinsi Banten. Nah, Gubernur Banten jeung Wali Kota Tangerang mah teu bisa teu boga tanggung jawab karena soal kerumunan di bandara nalika Habib Rizik mulang ti Mekah terus mendarat di Bandara Soekarno tur dipapagkeun ku pengikutna. Jadi memang aya kerumunan harita teh di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi teritorina, tanggung jawab teritorina henteu di Wali Kota Tangerang jeung di Gubernur Banten, tapi aya di pemerintah pusat. Nah, wilayah hukumna henteu aya di Polda Banten, tapi di Polda Metro Jaya. Malah di lokasi bandara mah wilayah hukumna ge satingkat Polres, nyata Polres Bandara Soekarno-Hatta. Tangeunaan kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, kapan Polda Metro Jaya Irjenana Sujana tos dicopot. Jadi kerumunan di Soekarno-Hatta teh geus makan korban. Nyata Kapolda Metro Jaya. Kitu deui di Jabar Kapolda Metro Jabarna Irjen Rudi oge dicopot. Jadi lebah dieu mah naon anu disebutkeun ku Kang Emil teh henteu tepat. Lamun polisi kudu meriksa Gubernur Banten jeung Wali Kota Tangerang. Kusabab Bandara Soekarno-Hatta mah lokasi strategis, lokasi vital diatur dumasar kana Undang-Undang
nomor hiji tahun 2008. Regulasina tanggung jawabna aya di pemerintah pusat, sedangkan tanggung jawab pengelolaanna aya di otoritas eh, badan hukum, nyata BUMN PT Angkasa Pura II. Tak itu lur, nah lebah dia mah Kang Emil eh, memang kurang pas lah, kurang pas. Ongkos sakumaha disebutkan ku Ketua Komisi Informasi Pusat, sing sawae anu keur dipariksa ku polisi, hade nama ulah nyarita barijeng nyalahkeun batur. Mending fokus we sanghareupan. Kusabab eta teh henteu etis gitu. Seolah-olah rek lumpat tina tanggung jawab. Nah, Kang Emil teh dipariksa ku Polda patalina jeung kerumunan di Megamendung anu digelar ku Habib Rizik jeung ku FPI. Tah mending eta we fokus di sanghareupan. Apan Bupati Bogorna ge Adi Yasin kaasup anu dipariksa. Jadi lebih HD Kang Emil memang fokus kadinya. Memang lor kangaranan dipariksa ku polisi mah urang teh sok gempeur. Jadi sok samar polah anu akhirna eh, sok neangan kambing hitam lah bentuk istilahnya teh mah neangan kambing hitam. Memang sih wajar manusiawi ya kangaranan dipariksa ku polisi. Tapi hade nama eh, urang nyaliksik ka diri sorangan heula. Komo deui pan ari Kang Emil teh pan gubernur. Jabatan politis, jabatan strategis, pimpinan daerah. Meureun sahanteuna waktu dipariksa ku Polda Jabar teh dibarengan didampingi ku Kabag Hukum. Nah, sapantesna lamun Kabag Hukum mere nasehat ka Kang Emil sangkan dina nyarita ka media teh di dilalempeng heula lah ulah nepi ka nyabit-nyabit batur seolah-olah neangan kesalahan batur. Anu matak lur Gubernur Banten eh, waktu ditanya ku media soal pernyataan Kang Emil, anjeunanya hoyam menanggapi kusabab dianggapna kontraproduktif. Soal Gubernur Banten, Bandara Cengkareng mah tanggung jawabnya henteu di kepala daerah rek Gubernur Banten atau wali kota Tangerang. Jadi aya otoritasnya aya di pemerintah pusat jeung di BUMN anu ngokolakeun bandara. Jadi lebah dia mah memang rada aneh oge lamun satingkat gubernur Kang Emil nepi ka bisa mencog dina statementna perkara tanggung jawab di Bandara Soekarno-Hatta. Ya mudah-mudahan we Kang Emil henteu kapapanjangan atau Gubernur Banten oge henteu kapapanjangan dina ngarespon pernyataan Kang Emil supaya suasanana tiis adem henteu matak bingung di kalangan masyarakat. Sakitu lur analisis hukum perkara statement Kang Emil patalina jeung kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.